Udut dulu, 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 alah, udut dulu, 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 udut dong. Anjir, ngeuna udut euy. Raos ngarokok teh raos. Jarcok gitu loh. Alhamdulillah. Oh, Allah. Ngaran-ngaran rokok pamere panitia mah anjir, gaji heuy. Oh, komomun loba. Udut pot. Udud, Urang ngejedog wae pot. udud, Udut. udud pokoknya. Komoy lamun udut bari jeung susu panas anjir. Panas. Panas osat anu batur meureun. Ya bayangkeun kumaneh Darwa. Naon? Darwa teh balad aing teh. Osok darwa osok. Teman nyadap karet aing eta. Ieu dengekeun kumaneh ai. Kumaha? Nu ngaranna udut bari nyusu teh anjir. Aduh. Geura sok bayangkeun kumaneh suruput udutna. Heeh. Kenyot susuna anjir. Teu balik. Hah? Balik eta mah. Teu balik naon aya maneh? Suruput susuna, kenyot ududna kitu. Maksud aing teh eta ai. Barali kata. Malu mah aing mah jalma mabok sia nu campleng kudu beres. Eta kitu sing lempeng hirup. Udut bari nyusu, da geura ngeunah disuruput rokokna kenyot susuna. Kumaha maneh be karep lah. Hah? Kumaha di dinya be. Lain ari ieu aya naon ai. Atuh tingali ka payun itu di payun saha nu seueuran teh. Eta naon jang sepumujeng atuh. Aing manihana capek-capek lempang nanjak ka dieu anjir. Nah kumaha? Ai sugan aing dangdut. Dangdut tadi siang atuh. Sugan aing dituluykeun anjir geuning di karopea. Nah, itu udah pangaosan ya mah. Wah aing era ai. Aduh. Aing sendal-sendul kieu. Aduh tadi kopiah teu naon teh. Batur mah di karopea. Lain dengekeun ka maneh Puden. Naon deui? Lamun aing nyaho ieu ka pangajian aing teu sudi mangkatna dengekeun sia. Atuh mani kitu eta emutan. Sorry ai. Kumaha? Aing pangaosan mah teu level ai. Sakali-kali ka pangaosan. Sorry, naon lah eueuh paedahna. Eta mani kitu. Eueuh lah. Aduh ampun ya. Ya dengekeun Darwa. Ngisinkeun ya mah. Baheula uing kungsi hobi pangaosan. Hobi pangaosan kos kana menbal hobi. Maeng we atuh sia. Nguseup hobi mah nguseup. Disundut ku aing sia. Emosi maneh we. Ya, baheula aing kungsi hobi pangaosan Geus hobi heuh. Muludan disusul. Disusul. Rajaban dipapai. Didatangan. Pangaosan di nu hajat hadir. Hadir. Tapi dipikir-pikir satungtung aing hobi pangaosan angger hutang mah teu lunas-lunas. Da sanes kadinya maksadna. Sorry ai. Duh, Sorry lah. hapunten ieu mah ya. Da siap urang dieu nya euy. Alhamdulillah. Resep kana ngagawekeunana. Nuhun Alah. Diangkat kabarokahanana geuning ibu lamun urang jauh ti para ulama matak ulah heran loba jelema anu hartana loba tanah di mana-mana imah gedong sigrong wah motor ting jerepat mobil mengkilat imahna tingkat pamajikan boga opat ngaranna kabeh Siti Solehat umpamana tanah lega, sawah lega, balong jero, caina ting kutumpiang, laukna ting belengep umpamana. Segala rupa tatanen boga, piaraan boga ngancek dokter teh. Wayahna bapak tekenging tuang heula daging. Eta geuning. Ayanya. Tuh. Boga kursi hipu
lain hipu atuh ai kursi mah hipu makana bolunya euy. Empuk eta Kang. Lain dewe kabayang keneh ku bolu pisang tadi euy. Lumah kitu. Aya. Sabab anu suka teh anu doyan Tah naon we Akang. kana bolu pisang teh lain dewe kungkul. Sasah deui. Murang kali sih kuring resepkeun. Insyaallah. Pun anak resepkeun eta kana bolu eta. Rada hobi eta teh Akang. Oh, Kang Iman teh beda be hayang dikukud. Anas kitu ya mah. Aya Kang Iman aya. Anggun naon teh? Anggun nada. Tuh, jadi si Anggun teh boga nada. Eta nada si Anggun teh kieu. Si Anggun teh kieu. Tuh. Boga kursi empuk. Hargana ge mahal. Motifna ge harurung haderang mewah. Bakatku empuk eta kursi ancul-anculan ge 10 meter. Sok ngantara kadiukan naon sababna eta dina bujur hayuh be aya bisul teu kaur waras geura waras nu hiji pelenis tilu atungtung nangtung we hayuh atawa ngedeng dengdek we hayuh si eta mah tuh imah tingkat teu kurang-kurang cek nu bohong mah 8 tingkat asana moal ayanya euy imah 8 tingkat ai lain apartemen mah jaba make lip eta Kang lip tuh ayu urang Sunda mah sok make lamun anu sakecap teh ban jadi eban lip jadi elip mall jadi emol nya ai emol kan sok make elip nya tah dewek mah heuda rumah sia dewek urang lembur dibawa ulin ku babaturan ka emol aing mah capekna ge beak karep. Aku nonjol capek. Alah batan tim manggung ngagedur saminggu capekna oge. Bayangkeun ku ilaing aing paragina leumpang dina tanggul sawah. Biasana. Ai ka ditu nyang hareupan eskalator. Deuh kumaha nasibna. Anu taraje leumpang ning. Eta nu kejoli-joli. Atuh aing terek ngalengkah teh bingung dah hol deui. Teu keur eureun eta Kang. Eta taraje hol deui aing terek nincak nu mana ieu kaburu jangkung. Da itu handap keneh aya mangsa rek nincak geus jangkung manten. Teh kikituan. Ayo we kikituan. Siap-siap Akang. Siap-siap. Eta cokor dewek nu katuhungan ated. Teu rek mal-mal Si teh ieu teh kumaha atuh hol deui. Heeh. Nah dasar urang kampung. Da anu panglieurna mah dewek teh numpak elip. Lip nah kumaha lip. Elip. Naon nu ngejlok. Oh, ai tang teh ieu teh ngapung teh naon si teh. Pak lenyap, oh. Ai kaluar ti lip teh aing borolo teh ongkek. Ku teu biasa. Mabok. Teu biasa biasa. Nah si teh ieu alah batan numpak kapal laut si teh ieu. Biasa. Tah anu mantak hayang seuri deui mah dewek harita mangsa di lip teh pan aya sok anu pantong wir. Oh, bijil dia. Ayanya pantong wir. Nya boh bijil boh asup. Nya. Pan aya pantong mah keur bijil keur asup ai maneh. Nah kitu. Eta aya pantong wir nah dewek batur mah pan blues. Labas. Ai aing na kalah nguir jeung panto. Mimilu jeung panto Akang teh. Mimilu jeung celim panto nu nguir aing teh. Atuh Atuh aing teh teu bijil teu asup. Muter we jeung celim panto. Nutur-nutur panto. Nya kata kitu. Heeh. Aing teh salamet-salamet sote mangsa magrib da geus tutup. Listrik parem. Untung eta. Karek aing bijil. Mati lampu. Datang ka imah cek pamajikan tas di mana di cenah manehna eta balik peting-peting teuing. Aing tas nguir neng dina panto. Imah 8 tingkat. Gedong Sigrong Hotel Mantereng imahna ngan teu kataekan da kalingsir kambuh terus. Tuur heuras eta geuningan asyam urat tong boro naik cenah ka lantai 2 rek hanjat kana ranjang ge da ripuh. Tas nagog teh liat eta hanjat kana ranjang teh da lain nerekel biasa manehna mau angkot gejret. Pamajikan keur hees ke kuring jat aya naon cenah aing ragrag. Cukup majikan teh sugan teh kapal ragrag cenah. Kan teh aya milik. Sugan teh aya milik cenah. Horeng teh salakina. Tak ripuh. Tuh. Ayeuna boga pamajikan geulis dengekeun pudin. Tah kumaha nasibna. Dengekeun darwa. Tah kumaha nasibna.
boga pamajikan gelis teu kurang-kurang wah luar biasa jadi rebutan bahkan kembang desa tadina menora kan. awakna luar biasa lir ayam BangkokUluh, kebayang. bahenol montok wah lato-latona gede luar biasa eta lato-latona ayun-ayunan lir gedang California Waluh. Gusti bahkan imbit naugi luar biasa satu langkah 4 getaran Imitna. sakali ngalengkah lagi begna 4 kali Eueuh. bakat ku montok-montokna Kumahakeun atuh. kurang kumaha boga pamajikan sakitu gelis montok bahenol ngan teu bisa dipake da bobogaan na lempes Geus teu Kira-kira. geus teu kieu-kieu bae kan. padahal mah Kurang kumaha. kurang kumaha tah diangkat kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala tina rupa naon anu geus dikasabkeun anu geus diusahakeun beda deui jeung faktor usia Eta mah. ya aing geus sepuh mah da memang rujit awak teh geus sagala kudu dijaga Teu kararaop kan. ayeuna mah kadang-kadang ora keneh geus ting jelepret teueur teh Eta teu kopsila. Ya. diangkat kabarokahan tina kasabna anu kadua yusalitullahu taala alaihim sultanan zaliman di mana umat kami geus jauh ti ulama geus jauh ti kiai geus jauh ti para ahli fikih geus jauh ti masjid geus jauh tina pangaosan geus tara hayang mangkat ka majelis ta'lim yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman mangka Allah bakal ngajadikeun di tengah-tengah eta umat sultanan zaliman pamimpin anu zalim Nauzubillah kulan. pamimpin anu zalim pamimpin anu tidak berpihak kepada rakyat pamimpin anu sakabeh programna atawa kebijakan-kebijakanna tidak berpihak kepada rakyat tah lamun kajadian saumpamana urang dibere pamimpin dirasa-rasa kebijakan dengan ngaripuhkeun bejeng ngaripuhkeun ulah silih salahkeun da kadang-kadang urang masuk aya silih salahkeun jeung batur cek aing ge ulah nyolok si eta Ah, geuning. Karasa. sok aya nu kitu nyabunya Ya. cek aing ge ulah nyolok Prabowo cenah kitu Tujuh gua disebutkeun Leuh, cek aing ge ulah nyolok Jokowi udah teu kabagi teh kan. lain kitu geura urang tingali tina kacamata keterangan anu bieu di mana umat Kangjeng Nabi geus jauh ti ulama masjid geus beuki kararosong pangajian geus tidak diminati maka Allah bakal ngajadikeun pamimpin di eta umat teh pamimpin anu zalim Leuh, lamun kitu karasana ulah silih salahkeun geura introspeksi diri geura papai awak sorangan boh urang salah keluarga boh urang salaku pribadi oh meureun urang jadi rakyat teh oh meureun urang jadi umat teh jauh ti ulama jauh ti kiai jauh ti masjid tara daek mangkat ka pangajian eta kulan Tuh. jigana. Leuh, alhamdulillah di dieu mah pakuwuna bageurnya bageus. alhamdulillah jabanyaahan sarupa iman mah pakuwu Nyahan teh pisan eta teh kulan. nyaahan pisan Sok meureun teten. ek nyawer ge nyaah meureun nya Sehat Pak Gua, alhamdulillah kan. alhamdulillah nuhun Pak Kades gampil aya soal saweran mah engke we heulaana Ya waktosna. aya waktosna berehan komo aya kitu mah atuh tapi da ai pakuwu mah Kumaha cenah. biasa nama lamun nyawer teh sok pandeuri Nah kumaha cenah Kang? manderikeun karep Eta kitu. ningali heula batur Ningali situasi. batur biru aing berem Tah, eta. batur salamar aing 2 lambar Ngeujeeh kan. batur 3 lambar aing 4 lambar Tah eta kitu. batur loba aing moal alah tah urang doakeun pakuwunya mudah-mudahan cing sehat Amin. panjang umur Amin.
atuh cenah lamun ieu mah cek urang dieu teh lah pedit kuwuna ulah nyalahkeun kuwu meureun urang nu jadi warga tara ka masjid bek pikir eta masalahna mah nya lamun tapi dah alhamdulillah henteu nya tuh tah geura introspeksi diri ti ayeuna lamun urang berharap hayang pamimpin anu jujur hayang pamimpin anu bager hayang pamimpin anu nyaahan hayu urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai panangan sajaba ti ikhtiar urang milih atawa nyolok urang ikhtiar ku nyaeta deukeut jeung para ulama masjid urang makmurkeun pengajian urang ramekeun insyaallah subur makmur gemah ripah loh jinawi kerta lan laharja pamimpin jujur adilnya kanu jadi wargana amin alhamdulillah di Jawa Barat menya Kang KDM tageningan wah sohor berehanana tos kawentar kamari oge pan kadewe ka ditu ka Cilacap aya alhamdulillah anehun cenah Kang anehun di Cilacap cenah Sunda oh anehun cenah di Cilacap cenah geuning Sunda Jawa Tengah padahal lamun ditalungtik ngeunaan histori lain sejarah ieu mah legendanya eta lamun ditalungtik ngeunaan legendana ngeunaan historina riwayat sepuh kapungkur Cilacap teh kedah nama Sunda nah kumaha nya ci gerasok eta panginten pan ai ci teh cai dan di Jawa mah Banyumas Banyuwangi tadi Cilacap mana nu Jawa nu matak Jawana Jawa ngapak tak eta teh urang Banyumas eta tuh tak ayeuna ci teh cai nu matak di Sunda mah ibu ari istri teh sok disebatnya nyai naon ai nyai teh perwatek jiga cai tiis mengalir eta kitu ngan kade lalaki awewe mah pan kadang-kadang nya kitu teh geuning teh nyaho batu teh nyaho tubruk we tuh kade nyai teh deui jeung nu tukang naheur cai nu matak disebutna nyai tah ilaharna di urang mah pan ari pamajikan teh tukang masak tukang nyangu tukang naheur cai disebatna teh nyai akang ari akang teh kang digawe kang usaha jadi lalaki nu ikhtiar da akang tah kitu cenah mah numutkeun sapalih kaul eta keur nguruskeun naon dewek binya poho deui eta pamimpin anu Kang tuh ya dibere pamimpin anu adil teh urangna diantawisna ikhtiaran ku urang getol ibadah deukeut ka para ulama nya da ayeuna mah wah lamun ditingali ku urang ieu bangsa urang nagara urang teh keuriweuh loba adu domba media sosial dipake ajang fitnah nya eta foto presiden diaredit di anuan tanduk yang sajabana nya berita-berita dipelintir kade tah media sosial berita hoax hungkul rek ngadu domba hungkul ger kamari rame berita pocong nya cek sakaul mah eta mah bangsat cenah kitu api-api jadi pocong padahal nu keur ngonten teh nya tah ayeuna lamun di Bandungan ku urang ibu nagara urang teh kamari beunang deui kasus korupsi nu matak tindak kajahatan numutkeun ilmu kriminologi ngarti maneh darwa kriminologi cenah numutkeun ilmu kriminologi ya ulang saeutik we punten ini bilih teu ngartos kayaknya urang ngeureuyeun we numutkeun ilmu kriminologi aya tindak kejahatan teh aya dua klasifikasi hiji blue collar criminal dua white collar criminal cek darwa teh cenah aing boro-boro blue collar white collar aing mah nyahona ge white kopi nu enteng beta nu deukeut tos terkenal blue collar criminal naon ayeuna blue collar criminal kejahatan berkerah biru kejahatan umum eta mah kejahatan kelas menengah ke bawah anu bisa dipigawe ku sakur-sakur manusia biasa alat nage loba aya bedog aya pacul aya linggis aya kampak
syakur nu bisa dipake nyokel jandela eta alatna. Tagani. Targetna ge loba deui. Naon atuh? Aya endog, Oh dicolong. aya beas, Ya di bangsat. popoean batur, Kukud. balong batur dibedahkeun, Teu pugah-pugah. cau batur ditiglas, Tuar eta. tangkal kalapa batur disengso. Di sensor. Pamana ada mah? Blue color criminal, tanu kadua white color criminal, kejahatan berkerah putih, kejahatan kelas atas, alat nagete sapira pulpen jeung kertas ngan cilaka sakali ngagiteukeun pulpen di atas kertas duit rakyat pindah ke rekening pribadina. Sakara-kara tak. Tuh ya kunyunyut pan kepala naon kemana teh? BGN, si dadan teh sa. Si kehed teh sa teh. Si eta akang. Si eta we nya lain si darwa lain si teh. Lain si darwa. Oh hubungan jeung BGN teh mah. Nah, darwa mah teh. Bina-bina teuing. Sok-sok teh nyadap si eta mah. Si eta mah osok teh nyadap. Yusalitullahu ta'ala ilhim sultanan zaliman. Lamun umat Kangjeng Nabi geus jauh ti ulama bakal didatangkan atau dijadikan di tengah eta umat pamimpin anu dolim. Anu katilu lamun ayeuna umat Kangjeng Nabi geus jauh ti para ulama, geus jauh ti para ahli fikih, geus jauh ti masjid, geus taresep kana ngaji, geus taresep kana majelis ta'lim, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Bakal keluar ti alam dunia tanpa iman, nganung harti maut tanpa nyanak iman atau mautna suul khatimah. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min. Ibu hoyong maut husnul khatimah atawa suul khatimah? Husnul hoyong suul khatimah hoyong alim. Si darwa deui wae nu nyebut hoyong teh. Bina-bina teuing. Ibu hoyong husnul khotimah hoyong. Alhamdulillah. Insya Allah. Nu kumaha cenah nu husnul khotimah teh pan saurna ibu hoyong maot husnul khotimah. Nu kumaha di antawisna urang teh keur salat tahajud maot. Hoyong ibu. Eta nu osok ketar ketir euy. Duh aing unggal penting tahajud cenah ye. Lamun nyebut hoyong engke aing tahajud moal nya. Bisa-bisa ke mah tahajud kan. Bisa-bisa engke mah teu tahajud da sieun pae. Ibu, hoyong maut husnul khatimah. Tah ari maut husnul khatimah teh diantawisna keur pangaosan maut hoyong. Bingung Kang. Lain cenah aing pan ayeuna keur ngaji cenah. Bisi ayeuna. Bisi ayeuna. Padahal mawaler bae ibu, hoyong maot keur pangaosan, hoyong tapi sanes nu ayeuna kitu. Iraha eta. Nu isukan. Isukan bulan hareup. Bulan hareup ge deukeut keneh belegug sia teh. Maot keur ngadalang. Nah si teh kalah ka aing si teh. Kumaha dalang nabe terus Kang. Ai sugan teh aing moal beunang. Nah sia teh. Gagabah. Mina-mina wanian sia. Cirian teh moal dibere saweran ku aing ke. Makan kayak gede nama Kang. Duh ampun. Naon da dalang mah soleh atuh. Insyaallah soleh dalang. Hah? Soleh insyaallah. Soleh dalang mah. Soleh aya, soleh taun. Hah? Insyaallah husnul khotimah. Soleh mohon. Da soleh dalang mah. Soleh dalang. Nya tah juga tukang eson. Soleh gitu. Hah? Soleh gitu Kang Iman geura sok. Kumaha teh? Nu gaduh eson. Wah, mantep ieu esonnya. Alhamdulillah. Jiga na manggung genep jam di betah dewek. Da kitu. Mantap Kang. Son. Tah tukang eson teh Mang Iman eta teh gede jasa luar biasa. Eta kitu. Jadi di mana engke Kang Iman maot bisa. Atuh sanes engke Akang Naon? Piraku engke ulah Lai- engke. Hah? Eta tadi cenah engke maot ku ulah engke ulah. Maksud aing teh kieu maksud teh di mana engke Kang engke Eta tadi nyebut engke cenah. Kade gagabah ngadoakeun teh. lain engke lain belegug sia teh. Di mana iraha atuh sia teh Tak kitu bener. Nu kabina-bina teuing sia teh meni teu ngarti. Atuh lain engke mah. Di mana iraha Kang Iman maot, iraha we ai purun. Seandainya begitu Kang.
da malah aya purunya. Moal ah na Di mana tukang eson eta mah Kang Iman atawa nu ngamixing. Maot. Di alam kuburna teh ditaros ku Munkar Nakir teh ngajawabna teh pangtarikna. da eta kumaha ieu. Pangtarikna ngajawabna teh. Sabab di dunyana sok narik-narikeun sora batur. Kumaha amal. Kumaha aman tapi Kang Iman ulah waka atoh. Aduh, tah kumaha. Lamun Kang Iman soleh daek jumaahan daek taraweh insyaallah nya tariknya bener. Ya. Eta kitu. Tapi lamun tukang ason batur jumaahan ieu kalah Kang Museuh umpamana batur taraweh ieu gaple di alam kuburna teh nya tariknya salah. Belah. Cek malaikat teh hei tukang son Belah. Mandrobuka saha pangeran maneh. Tah kumaha jawabna cek ulah. Tukang son menjawab Pangeran Diponegoro. Salah eta mah atuh. Syah Eta rusuh teuing. saha imam maneh Imam Bonjol tah nu matak cing saroleh tukang son Sing sabar. tah tukang kendang lamun soleh dipirig isukan teh di ditu teh Waas akan du. tapi lamun teu soleh darwa dengekeun Tunggu pembalasan. tukang kendang ye Tunggu. lamun maneh teh soleh mah isukan teh di ditu teh di akhirat teh boro-boro dipirig nu aya mah digaplokan ka kendang maneh Tunggu pembalasan. tah nu ngeunah mah dalang Kumaha nasib dalang? nu mata Nasibna tah. dalang mah dengekeun ku ilaing da aing mah di dunya na sok ngodokan wayang Kitu tah. da isukan teh aing teh di akhirat teh hayu heng ngodokan bidadari Didoakeun si menang bidadari burut lah Jung. naon bebal Didoakeun si menang bidadari burut lah. mun nya aya bidadari burut sia teh Ya da kumaha nasib. burut naonana sia teh da awewe Sugan we aya lah bongan kitu. si belegu burut cenah mah ya bidadari burut sia teh Da bongan. penyakit di ditu mah eueuh sia teh nak kemana karep atuh aing mah Le da eta nya bongan. mau personil teh kumaha tuh ieu teh hah ai tukang kamera mah Eta. boro-boro aman sia teh da pagawean oongan batur Ade ta boro-boro aman sia teh isukan teh tanu di akhirat nanti nu paling dipantau teh kameramen ku malaikat teh tuh salah saeutik jebret ulah gagah matana ge dicolok tah nu matak jadi tukang kameramen teh eta pang dipantau-pantau na isukan jadi tuh geunah keneh dalangnya euy dalang bari jeung soleh teh. lamun dalang teh soleh mah aing dirojok anger Eta kitu tah nasibna lah. tah sadayana bakal mah Maot. bapak bakal maot bakal sadayana bakal maot bakal ibu bade maot bade Ade. mangga ai bade mah itu sadayana bakal maot urang teh sadayana nuju ngantos antrian liri ibarat urang ngantos antrian di rumah sakit berobat ka dokter ngan aya bedana sami-sami ngantri ari di dokter mah urang apal urutan ka sabaraha nomor katilu nomor kaopat nomor kalima tah ari maot mah urang teu apal urutan ka sabaraha jeung ai di rumah sakit mah urang bisa diheulakeun bisa direkayasa eta nomor antrian bisa dipandeurikeun bisa diheulakeun tah maot mah teu bisa direkayasa jebul teh malaikat ka cekokom oh aya oh teu aya Bilih. jebul teh malaikat di oh Bu Kokom di Bu hajatnya da we karek sadar euy Ada Kang teh. punten Bu Kokom mah ieu mah Bu Kokom itu ieu mah urang Calacap jebul teh malaikat Kokom wayahna dina waktu ayeuna maneh kom kumaha cenah malaikat cunduk kana waktu eta cekokom ngajawab punten kat Mal. atawa punten mah Punten ik. sing karunya ka abdi tuh tingali abdi budak hiji jabarangda Jadi kumaha? jabah hutang emok abdi can lunas
hutang kosipa can lunas mun bade mah tuh tetangga abi becuyuyun Ukur beungar. biasa kitu henteu Bu henteu cek malaikat teh moal bisa kom ayeuna geus cunuk kana waktu kuring diutusnya teh pikeun nyabut nyawa ilaing dina waktu ayeuna wayahna moal bisa dipondah deui sakitu ti pusat mah wayahna tah nya tah mudah-mudahan cing palanyang umur urang dieu Amin. cing sarehat urang dieu Amin. ibu hajat cing panjang umur bapak hajat cing panjang umur kalayan aya dina kabarokahan amin ya robbal buah malaikat teh keur nguriling di luhurun urang teh ceu ditu teh tuh red kajuru tuh geus aya nu gumading tuh cek malaikat Geus anu cumolat. geus aya nu cumolat cenah tah tah urang sadayana bakal maot lamun urang jauh ti ulama jauh ti kiai taradeuk ka masjid taradeuk pangajian maka di dieu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman urang berpotensi maut dengan tanpa mawa iman naudzubillahi min Kali. alah ngalagu heula jang Dicobi akang teh. tabu sabaraha ieu tos sabaraha jam kuring teu nyanak arloji sajam meujeuh ya Meujeuh kan. urang ngalagu heula Naon teh akang cenah. pahajat aya keneh Aya. teu acan uih Duwe ka mana akang teh? teu acan kulem Oh, teu acan. wayahna nu hajat maulah waka syare Naha. lamun nu hajat syare engke jeung saha dewek sasalaman Aya tukang son akang. alah urang ngalagu ieu heula jang euy Naon tah akang? lagu dina hamparan sajadah Leuh dicobi. nya pakuwu aya keneh aya Aya. alhamdulillah Sok jongjon. pakadus aya sami di dieu kadus Lurah mendingan. bilih aya kan sok aya lurah kitu nya Aya. dalamun di lembur sim kuring mah sanes lurah sanes kadus Naon atuh? lasun Lasun. Naon ieu lasun akang? pan kepala dusun Hey. kabayang nya Kana euy singkatan akang. kabayang samutan nu salajengna ka bapa lasun Hey. nu bapak kardus aya meureunna ha ai kardus mah jeung ustad we eta mah ya ngalagu heula jang alhamdulillahnya bapak hajat aya keneh ibu hajat aya keneh Keluarga besar aya. ieu keluarga besar aya keneh nya ieu nu gaduh anggun nada aya keneh geuning bapak Iman Nurjaman Pak Akil semangat alhamdulillah nuhun nya Ditepangkeun akang. ditepangkeun deui sanes ditepangkeun da mineng alhamdulillah katilu ayeuna urang teh ditepangkeun teh nya mudah-mudahan ditepangkeun deui saterasna Amin. urang panjang baraya pan ayeuna seni mah urang teh jadi loba dulur Bawa dulur. jadi loba baraya tadewek mah sok inget teh kanu sok nyawer juk jarang poho dewek kanu nyawer Sok panjang ingetan kadinya mah. sok panjang ingetan aya nu nanya ka dewek euy Nah kumaha oh cenah? siapa pak kuwu aya nu naros ka sim kuring Nah kumaha akang? cenah ai nyawer ka cepot cenah hukumna halal tah haram cenah kitu Ning aya pertarosan. Cete ada ai masalah hukum mah eta mah kana pikih lupatna. Heuh. Cete ai nyawer ka cepot mah ulah waka jauh teh kana halal jeung haram. Cete ayeuna lamun urusan nyawer jeung cepot mah kari-kari lamun teu nyawer era tah henteu kitu we. Eta nu deket we akan bude eta. Deet we urang mah. Luar biasa. Alhamdulillah akang. Alah dewek digetaku bapak-bapak. Atur nuhun Nuhun, dikawitan ku si sepuh. Nengnya. Neng Akil, Neng siapa namanya teh? Neng Anggun, oh iya teh Anggun teh nya. Ya, eta nu gaduh anggun akang. Nu mahasiswi eta teh. Mahasiswi. Alhamdulillah, dewek lain teh hayang kuliah teh euy. Akang kungsi kuliah. Hah? Akang kungsi kuliah. Baheula dewek teh di SH. Esana gaduh gelar akang teh. Hah? Gaduh gelar eta. SH SH teh naon? Susut hirup. Nah, eta kan cepot gitu murun. Alah. Aduh, saha deui nu teu ajanya. Ah, eta aya mun. Bapak hajat atos. Sareng ibu hajatna dihijikeun. Alhamdulillah. Nuhun. Kadarieu. Nuhun Bapak hajat, ibu hajat, Neng Anggun, oge keluarga besarnya. Tos ngersakeun ka Kesepuhan atur nuhun oge Bapak kuwu acan. Oh atos.
Atosnya. Sahadu ya. Alhamdulillah atos ya aduh. Tuh. Aya Kang aya. Nu keur ngodok pesak tuh. Teh geuning aya nu ngodok Akang. Tapi ning lila ngodokna nya. Tah milihan meureun Akang. Lain gagaro meureun eta mah. Meureun garateuleun pengpelanganna teh. Sugan teh Akang. Ya alhamdulillah nuhun Kasadayana. kasadayana nu tos kapayun. Teu kenging isin-isin mangga we kapayun padahal mah nya. Bari naon teh? Da sanes aralimeun nyawer ieu teh. Kahiji na meureun isin, kadua teh aya artos. Alah, nya kitu lain teu aya artos urang teh pangabutuh seueur. Nya kitu Akang. Keur mah ayeuna harga ting terekel. Nya bensin BBM naik. Naik deui bae. Nya harga bawang naik. Naik. Harga minyak naik, harga rokok naik, harga ustad mah teu naik angger. Aya nu turun harga kolor cenah. Nu turun teh kolor. Ayeuna mah pan meuli bensin ge kudu make barcode. Eta kitu. Pusing dewek mu pan. Aya boga barcode eta teh Akang pertalitna nu eueuh tadi. Aya barcode nyieun pertalitna eueuh geura sok diuyupan meureun ku si eta nya. Si eta galak Syagala ku si Darwa. Hampura. Di dia aya namina Bapak Darwa aya. Alah, geuning aya. Nama boleh sama tapi nasib tetap beda. Tuh. Beda ieu mah Darwa tukang kendang ieu mah. Darwa asli, Tuh. ieu mah asli Kang. Darwa Asli ieu mah. di dia anu namina Anton aya. Seueur namina Anton teh. Aya nu begang anu lintu. Anton. Ngan ieu mah Anton Kasep. Eta kasep Madewek ya di situ meni. Sok atoh kasep. Kabina-bina ting aing teh mah bingung ngobrol ya. Lagi apal. Bari mikir naon, nu inget heulanan mah. Kasep teh pada lalaki eta. Hah? Anton teh. Ari Anton teh kembang, Tah, Ari Wartono teh mata. tah naon? Kembang mata. Geuleuh, cileuh eta mah cileuh geuleuh ah. Moal nu daek geuleuh cileuh. Nah, ini bunga boga kembang mata. Bunga cenah euy ah. Cileuh nu kembang mata mah di mana-mana ge. Sok pikiran da cileuh kembang mata mah. Puas. Naon atuh? Sok taroskeun tuh ka Mustami naon kembang mata. Naon baruk? Eta kembang mata. Heuh Anton teh kembang. Eta uhun. Wartono teh mata. Uhun Kembang mata. Cileuh. Cobi naon deui taroskeun ka nu seueuran da cileuh kembang mata. Lain meuni jiga nu sentimen ka aing teh Sanes najaga. kitu da kanyataan. Dengekeun ka maneh Pudin. Saya kena darwa ah naon. Si Bebel. Eta da daripada cileuh. Ieu teh ngaran teh ladang ngabubur bodas ieu teh. Eta kitunya. Ulah gagabah. Yeuh dengekeun. Kumaha? Dengekeun ai Anton teh kembang. Oh. Cici kan dengekeun sia teh. Sok eta. Cabok ku aing sia. Ai Anton teh kembang. Naon? Heeh. Ai Wartono teh mata. Eta jadi Ari kembang teh seungit. leungit. Bakal pikareseupeun anu nempo. Pohon. Wartono teh mata. Jadi Ari Anton Wartono teh adalah pria yang mempesona. Pohon eta kitunya. Tuh. Nah, mohon nah tapi da Meni ulun nanggap ka aing. Tada, mata tata kembang mata mata cileuh meureun. Lain cek tukang kameramen teh meni maksakeun eta definisi cenah. Duga ka kitu. Eta kitu mah aing moal bisa buburuh meureun. Tanya kitu. Alah saha we nu teu acan nya nu atos. Sadayana be Akang. Sadayana we lah eta mah nu hatur nuhun ka nu atos oge ka nu teu acan siseueurna anu moal panginten. Aduh, itu saha euy. Mana Akang ah. Uluh. Duyug dayak gitu lempangna duh. Kos nu hudang sare eta mah Kang buah-buah ah. Saha nya euy. Buah lulungu buah. Aya naon ya. Geuning ah. Weh disada geuning nya. Aya sugan teh lain jalma. Aya naon ya. Aing keur hees meuni garandeng euy. Aya nu hajat. Aing tunduh ta Sinoman euy. Naon meuni recok atuh sia teh gararandeng ku aing. Meuni riweuh kieu si Pudin euy. Akang terkena nyunut Alah. Aduh da ieu jaba dengdek deui euy. Eta
tah sing bener atuh eta mah pah teh gitu sumpayangan kitu. Lain pan aing teh hawa tunduh. Ya kitu da mangsa tiris cenah teh kapan. Lain mangsa tiris aing beak 3 botol. Eta geuning atuh. Daya Robi-Robi. Kawa-kawa. Angot eta nu kitu ih. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Anjir ngeunah udul euy. Raos ngarokok teh raos. Jarcok gitu loh. Alhamdulillah. Oh, Allah. Araya mane udulna. Aya. Gerak kenyot atuh ay. Kenyot dong. Udulna ulah teu diseungeut atuh eta udul teh seungeutkeun, Bro. Hah? Samsu dong. Iya rokok Syamsu dong. Dong. Ngaran-ngaran rokok pamere panitia mah anjir gaji heuy. Komo mun loba. Udud pot. Ulah ngejedog wae pot. Udud. Komo ye lamun udud bari jeung susu panas anjir. Panas. Panas osa anu batur meureun. Ya bayangkeun kumaneh Darwa. Naon? Darwa teh balad aing teh. Osok Darwa osok. Teman nyadap karet aing eta. Ieu dengekeun kumaneh ai. Kumaha? Nu ngaranna udud bari nyusu teh anjir. Aduh. Geura sok bayangkeun kumaneh suruput ududna. Kenyot susuna anjir. Teu balik. Hah? Balik eta mah. Teu balik naon aya maneh? Suruput susuna. Kenyot ududna kitu. Maksud aing teh eta Teu barali eta. malu mah aing mah jalma mabok sia nu campleng kudu beres. Eta kitu sing lempeng hirup. Udud bari nyusu da geura ngeunah disuruput rokokna kenyot susuna. Kumaha maneh be karep lah. Kumaha di dinya be. Lain ari ieu aya naon ai. Atuh tingali ka payun itu di payun saha nu seueuran teh. Eta naon jang bumujeng atuh. Aing menihanas capek-capek lempang nanjak ka dieu anjir. Nah kumaha? Ai sugan aing dangdut. Dangdut tadi siang atuh. Sugan aing dituluykeun anjir geuning di karopea. Nah, atuh da pangaosan ieu mah. Wah aing era ai. Aduh. Aing sendal-sendul kieu. Aduh teh di kopeah teu naon teh. Batur mah di karopea. Lain dengekeun ka maneh Pudin. Naon deui? Lamun aing nyaho ieu ka pangajian aing teu sudi mangkatna dengekeun. Atuh meuni kitu eta emutan. Sorry ai. Kumaha? Aing pangaosan mah teu level ai. Sakali-kali ka pangaosan. Sorry, naon lah eueuh paedahna. Eta mah ni kitu. Eueuh lah. Aduh ampun ya. Ya dengekeun Darwa. Ngisinkeun ya mah. Baheula uing kungsi hobi pangaosan. Hobi pangaosan kos kana menbal hobi. Maeng we atuh sia. Nguseup hobi mah nguseup. Disundut ku aing sia. Emosi maneh we. Ya, baheula aing kungsi hobi pangaosan. Geus hobi heuh. Muludan disusul. Disusul. Rajaban dipapai. Didatangan. Pangaosan di nu hajat hadir. Tapi dipikir-pikir satungtung aing hobi pangaosan angger hutang mah teu lunas-lunas. Da sanes kadinya maksadna. Sorry ai. Sorry lah. Hapunten ieu mah ya. Ngkuraeun wungkul ieu. Penampilan ge beda aing baheula mah, Bro. Nah kumaha ieu baheula? Baheula mah aing da sok pangaosan. Nuhun. Make jubah. Kungsi di jubah kungsi. Jiga syekh. Aduh. Syekh naon nu kieu? Di jubah urang teh Jiga Habib. Habib naon nu kieu? Habib naon ngaranna? Habib Udud
Habib Monyong meureun. Dengekeun ya aing make jubah ngan kapok. Nah, jol make kapok. jubah teh. Kunaon kapok? Aya tragedi euy. Tah kumaha? Aing baheula keur make jubah. Lempang dina tanggul sawah. Tah kumaha? Ari tatangga geger leungit anak hayam 5. Nah ka mana? Orang teh kasered ku jubah aing. Landung teh jubahna. Jeung naon lah pangaosan mending milujeng aing ge joget Joget boleh, tapi boleh joget, tapi sing sopan atuh tingali ka. aing sopan mah lah anjir naon sopan apa itu sopan eta bahasa awon isin seueuran. apa adanya lah sopan itu penuh dengan kemunafikan Alah juga ya obong nu mabok ya makang teu hese di bawah sopan nu penuh dengan kemunafikan naon kikituan lempang aing nyaho aslinya mah kieu anjir ya milo jeung uing lah jeung naon pangaosan milu ka mana hah lain aing ngek nanya ka maneh kumaha hayang ka surga hayang ka neraka nya ka surga atuh ya ka surga urang mah yang naon ka surga anjir teu rame cita-citaku mau masuk surga pokona mah ya dengekeun ai kumaha cenah aya nu asup ka surga teh orang-orang saleh nya kaasupna meureun pa ustadnya ya aing boga babaturan ustad teu beukieun heureuy anjir eta urang boga babaturan ustad satungtung ulin jeung si eta aing ngan heuai we tunduh nu mata kabayang lamun urang isukan ka surga anjir kasalna meureun mending ka neraka loba artis seksi anjir acojing di ditu teh loba pejabat loba duit loba anu hasil proyek eta geuning MBG oh anjir di neraka mah resep aing acojing mari acojing iyalah mending ka neraka jeung dewek lah moal urang mah teu hayang urang mah yang ka surga urang emang maneh bakal asup surga insyaallah dah hoyong eueuh potongan nahan dengan potongan ka ambeuna ge maneh mah penghuni neraka manis sadis manis sadis gitu ya mending di neraka rame lah nah kayak diduruk di neraka lain masalah soal didurukna ya nah ayeuna dewek rek nanya ka maneh Pudin khusus ka si Pudin ya kumaha Pudin maneh boga pamajikan nya gaduh manehnya nya tangtos maneh bogoh nya bogoh tapi maneh hirup ripuh tawa senang insyaallah Kang abi mah senang ripuh ke babarengan abi mah maneh ripuh hirup ripuh pisan eta geuning aya jeung pamajikan meripuh genan senang nya kumaha deui nya meureun di neraka ge lamun urang jeung orang yang kita cintai sanajan diduruk ke meureun anggar bunga rengek salah rengek aduh aing teh sedih sebenarnya mah jol kunaon jol sedih gara-gara diputuskeun cinta paingan menuju depresi ku urang pamulihan alah eta nasib ku urang Ciketung alah bawa aya ge mantan dewek lah bawa aya nongton di dieu ya halo gitu manawi bawa Neng Anggun ya masih ingatkah gitu kan masih ingatkah engkau kepadaku Anggun dulu kita berjalan di tanggul sawah bersama-sama kemudian kita silih simbe silih seblok silih cekek silih takol silih bantingkeun anu pan biasa urang jeung ka Bogor silih simbeuh di walungan aya nu kasiuk keuyeub nyapit kana irungna da bungah we dicepit keuyeub oge apakah masih ingat Neng Anggun aya pohonna mah da can pernah atuh eta mah aing we nu ngahaya diputuskeun ku Neng Anggun meuni nyeri hate Kang Iman paingan mito hate tulus Kang Iman Gusti Nu Maha Agung ya dewek diputuskeun ku Neng Anggun teh gara-garana beda keyakinan beda keyakinan pelebah kumaha beda agama meureunnya lain beda agama beleguk naon atuh beda keyakinan pelebah kumaha ari cek keyakinan Neng Anggun aing goreng patut nya aing cek keyakinan aing kasep eta jadi beda keyakinan putus nyeri jadi masalah pasti paingan eta nyarios ka mana boa teh untung inget pepatah kolot tah kumaha ulah nyeri hate lamun teu jadi aya istilah pondok jodoh panjang nyeri hatena
panjang duduluran. Panjang yang menjadi hati. Sok inget ka mantan dewek teh. Kumaha Nyeri hati. Matak dewek mah daripada inget ka emok, leuwih nyerikeun naon daripada inget ka mantan leuwih nyerikeun inget ka emok. Alah. Kudu susulumputan bae Kang. Jadi inget ka emok, jadi inget ka emok. Aduh inget emok. Halo. Kumaha carana agamana neanganna keur mayar hutang emok. Lir cai caahna walungan. Kapikiran kabayang bayareun emok. Isu udah syare lulu kene kurik indin ka dapur mawa gelas ninyu kopi kek diuk na korasi sing goreng kopi na beak red kana buku cicilan sakolepat asa ngimpi. Jadi inget ka emok, jadi inget ka emok. Aduh inget emok. Kumaha carana agamana neanganna keur bayar hutang emok. Lir cai caahna walungan. Kapikiran kabayang bayareun emok. Aduh enak cenah inget ka emok. Yalah. Oh yo lain masalahna lamun tas putusin tateng sok hese tumarima teh. Da eta nyelekit kana ati. Nyelekit padahal mah kudu tumarima ning jiga lagu aya. Kudu sing sabar sing tumarima. Sing tumarima. Kumaha mimitina teh? Tumarima mah tumarima. Kades Kana takdir tiang widi meren kuring jeung anggun lain jodohna nasib dirasa umayang dendam dirasa mayang apal kanyering hati kuring kamah kamaneh puteng teuing nyeri hati nyeri kumaha geus kieu ripu mending udul dulu ya lain geus rupa-rupa we da leuwih si eta pagawean teh sok ngariweuhkeun alah heeh tukang udutnya segala rupa geuningan ya heeh mudah-mudahan we urang doakeunnya ieu bapak hajat ibu hajat cing sarehat amin panjang umur kalian salamina dina kabarokahan amin atuh panganten khitan urang doakeun ieu cep cenah teh cep Rafa Nurpadilah mudah-mudahan dijantenkeun murang kalih anu soleh murang kalih nyaeta anu janten kebanggaan balarea terutami ibu Ramana amin ya Allah ya rabbal alamin segala rupa nu kaalaman jeung karandapan ku urang sing jadi ilmu sabab panggeuing ti Allah teh aya nu pait aya nu amis nya anu pait meureun jamu nu amis meureun madu da sadayana ge bakal jadi ubar yang sanes kirang sono patali waktos parantos wengi ya mudah-mudahan urang ditepangkeun deui sanes waktos lepatna dumasyarat tina kabodohan sim kuring leresna hakikat pituduh pitulung Allah Subhanahu wa taala nyangakeun sabrang salayan lebet kacabe mah henteu walaupun minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.